tuh kula masa kiayana bae Haji. Eta naon eta? Rokok. Ji bola oge sih. Yang saya ngerokok tak sopan masalah. Masalah sopan tah. Anak buah itu seberapa? Anak buah tuh loba di tugangan kula aya meureun 20 mah tah duitna tah ngeunaheun. Eta ngeunaheun sanajan di premanan tapi nyara sopan kan ngeunaheun. Eta ngaranna preman boga etika. Yehe, aku mah gitu. Tapi lamun langsung, rokok atuh. Keulanan. Kudu mere rokok kasih. Lain teu boga jeung lain teu barahan. Cara. Tuh, eta keur cara ka manusia, mata ka Allah ge Gusti, bere atuh abdi. Pan Gusti mau sogi. Ya, siap eta kos kitu abad cak Allah teh. Bali bere ku aya gitu ku ge. Dah ka manusia bae di peremanan teh orang meremanan ka Allah. Gusti pan abdi mah ieu jagoan. Masa teu dibere ku Gusti tolol meureun cak pangeran. Meremanan aing sia disiksa sia ku aing. Oh. Jadi kudu tadarruan. Kudu DP orang kagusnya ditambah wa khufiyatan ulah panjang-panjang jeung ulah gandeng-gandeng minta ka Gusti Allah mah ulah gandeng-gandeng Allahumma ya Allah sorangan maksudna di masjid ya Allah ya Allah ya Allah urzuqni ya Allah zaujatan jamilah ya Allah Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin wallahu a'lamu bimuradi ud'u pada ngadaru asira kabeh rabbakum ing pangeran sira kabeh tadarruan ala DPDP halun yaiku dadi hal tazallulan tegasale kang ari mangakinakeun diri wa khufiyatan lan nyamar siron tegese sasamaran innahu satuhune Allah la yuhibbu iku orami kademen ya Allah al-mu'tadina ingkang ngaliwat wates kabeh fi du'a ing dalam ngadua bitasadduqi wa rafi sauti kalawan ngakehakeun darasan kalawan ora hati kalawan ora hadirah ati wa rafi sauti lan ngabanterkeun suara ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين Wallahu a'lamu bimaradilan aja ngarusak sira kabeh ing dalam bumi bisyirki wal ma'asi kalawan syirik lan pirang-pirang maksiat ba'da islahiha ing dalam sausane den patutakenane arabdi bi ba'thir rusuli kalawan den utus pirang-pirang rasul wada'u lan pada ngaduhan sira kabeh ing Allah khaufan lewadi min yaqabihi saking siksa de Allah wa taman lan ngarep-ngarep rahmati dalam rahmat Allah
Inna rahmatallahi ing satuhune rahmat Allah qaribun iku kang parat minal musinin saking wong kang gawe beci kabeh al mutina tegese kang nurut kabeh wa tadzkiru qaribin lan utawi ngamuzakarkeun lapan qaribal mukhbari kang den gawe khobar apa bi kalawan qariban rahmatin saking lapan rahmat li idhafatiha iku karena arah-arah dan idopata karena rahmat ilallahi maring Allah maring Allah sabada Allah ngajelaskeun tentang asal-usulna kejadian seluruh alam langit ketut esina yakni para malaikat-malaikat bumi ketut esina yakni jin jeung manusia seluruhna menang ngadamel Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ardi sittati ayyam. Lamun langit jeung bumi berikut esina nu ngadamelna Gusti Allah maha kawasa Allah maha sempurna kekawasaan Allah lantaran kabeh menangin Allah termasuk urang di jerona letik atuh urang mah menangin Allah subhanahu wa ta'ala maha kawasa Allah maha dedeh Allah maha sempurna Allah aku ku urang kekawasaan Allah kadedeh Allah kasampurnaan Allah ja urang gulak gilek ge ieu tenang Allah napas kaluhur kahandap genang Allah aya anu keur cicing langsung ku Allah dicabut nyawa aya anu ngagoler di rumah sakit paeh geus patsi jasa tamo pararaehna aya anu angel kapae aya anu henteu muriang deui naek kapal aju kena angin dus kuarican kaparanggih deui anu ku tsunami macem-macem nang Allah kabeh geus dipersiapkeun maha kawasa Allah jelema dileg-leg orai jelema dileg-leg buaya jelema dileg-leg maung jelema kutulale gajah maha kawasa Allah nang Allah aya nu teu didahar ku orai ngan saukur diburak dong pot aya anu ngan saukur dicium ku orai taneuh doang ai iya tuh maha kawasa Allah eta mah geledeh eta mah sebabna nu ku orai taneuh orai belang orai anu kitu teh naon ngaranna tuh nyawan jasa pan sia mah asok nonton film India moal salah kabeh geledeh tama sabab paehna geus puguh nu ku gajah mah geus puguh ku tu maung geus puguh ku buaya jelas tama ieu mah raja nambut nu sakitu buagahna ngaku pangeran lawan ge teu kira-kira Kangjeng Nabi Ibrahim paehna kapannya nama ku rambetuk nu leutik coba eta cek sakaol mah lain ku rambetuk anu asa kurang nees ngaganggu teh yang naon ngaranna teh reungit coba eta pangeran paeh ku reungit teu kira-kira padurang atuh senep gadengen age pangeran paeh ku reungit tuh sak Allah sia ngaku pangeran ayo
ulah jeung aing cek Allah sia ngaku pangeran mah geus pugus ya ngalawan nabi aing teu mampu ya urusan paeh mah urusan aing teh mah Ibrahim ku sia deuk dipaehan cak aing hirup bae nyaho aing anu mah anu ngahirupan paehan ku sia cak aing hirup eta teh jam ka urang sing hade Allah geus bere contoh kurang kumaha dulur-dulur Kangjeng Nabi Yusuf alaihi salam mawa Kangjeng Nabi Yusuf lantaran hasud geuleuh ieu budak dipake kadeureuh ku bapa musawauh nyana paehan maksudna dipaehan kasumurkeun geus kurang kumaha coba ayo dia mah bakal payah tutupan luhurna ku batu asupkeun ka sumur tutupan ku batu nyanana surak paeh kajen ku kumaha ge cak Allah hirup mal paeh kajen ku kumaha ge sebab can anggeus urusanana ku aing dijadikeun raja di Mesir cak Allah tulisan ada ge di Lauhil Mahfuz tuh dalam kolam aing neretet bae can anggeus urusanana nyana bakal jadi raja di negeri Mesir paehan ku sia mal bisa bener bae sekian tahun kemudian kadengekeun raja Mesir Yusuf lain Yusuf nu dibojong paeh tah mah Yusuf dulur napan kaget Yusuf mana sedangkan gerpailah kapan iya Yusuf mana nu jadi Mesir nu jadi raja di Mesir ke cek Bunyamin dulurna lain Bunyamin es coba cek Yusuf mana ini aja nggak babagi beah segala ngaranna ge raja pan ngan nama ikhlas nggak babagina lain cara si eta ikhlas dan nama kayak Yusuf mana coba periksa kan itu periksa ku salah seorang kan itu wih Yusuf dulur urang ya mana ya pan digerak-gerak ka sumur kurang paehnya nama Yusuf eta ayo gerak urang periksa ku kabehan jaheunya ieu mah Yusuf adi urang nyana kararieu bae ilok asli cenah make ilok asli eta bingung gak orang ke Jakarta ilok apa itu ilok nah ini mah betak-betak ya maka bahasa Melayu ilok sudah lah ya ilok segala apa ilok kan bener gitu nah ini mah cerita ke papanjang nama ke dongeng di surat Yusuf bakal rame jasa nukolot mau wallahu a'lam dan nunggu Swiss lain di luhur doang sama wallahu a'lam tapi kalian dek dipaehan diaragakeun ka sumur cak Allah moal paeh urusan aing teu paeh baheula balik ti Mekah kapan baheula tahun sabaraha tahun 72 kapal di Abu Dhabi ragag warae kabeh kapan balik ti Mekah orok ieu teu kumaha deui nu kamari tsunami di Aceh aya jelema sok maca Quran bae kapan ustad dor kena Aceh kunaon nya nama di jero cai bisa neuleuh lauk cek nya lauk loba amat ieu nya teu inget babanya keur kena tsunami dan nya mah neuleuh ongkos di akuarium meureun kitu tah lauk bolo de amat cek nya ngan aya orai segala rupa ngan bangke-bangke kadeuleupang bangke jelema sagala tengah nya nama dibere ku Allah tengah bahwanya teh keur di jero lauk keur di jero cai ngan barang surut kabeh jadi mah orang tsunami cakjana coba eta nang saha balik ti Ciamis mobil bus aya santri teu boga duitnya nama numpang di tukang naik mobil lagi kieu bae di tukang aing mayar tan teu ye dek naon nu pake mayar cek gendak ku aing balik mondok di tukang di bus lagi nyalimpet baik ieu nya ieu dah maca tabarok bae bismillahirrahmanirrahim tabarok geus maksudna mah maca tabarok ya wah yang ulah mayar kurang di limbangan nu pas jalan nu kitu-kitu teh atas kenceng teuing teu karemblong remna bus ka handap 11 meter ka handap rae kabeh nyana
rarasaannya aya nu ngangkat jalan jandela diuk banyak nama di sawah atau terus bae maca tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir sabaraha puluh balik meureun teh mah jembung mayar teh bener teu mayar Lazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala barang rame naon itu ragag Masya Allah jaheuh eta sanu mindahkeun ti beus ka sawah ayo coba nyana ge bingung langsung sujud nyana di dinya sujud syukur ngadoa ka Allah tarewa ku jelema ieu salah sahiji penumpang saha anu ngaluarkeun anak coba mantep teh kudu sieun-sieun wae perang bae paeh kajen nu masalah ya wae hirup bae di eta di beus kalayang nya nama dibawa ka eta po kapal di Jeddah di Abu Dhabi suruh parae kabeh orok mah nu lahir di Mekah berarti kakarek sabaraha hirup cah nu mawa coba eta ayo ya Allah ya Rabbi Kangjeng Nabi Yusuf diasupkeun ka sumur bos cak doror paeh sia kajen kumaha ge emang maksudna dibunuh jadi raja mantap kurang ge lamun anu ngasupkeun ka sumur boadek dijadikeun raja meureun atau apa di jero sumur Raja Namrud sopan ngaku pangeran teu kira-kira asup ka hirup asup ka hirung asup deui ka hese ka jero bebeja nyana ye pangnyokelkeun tah cenah naon ieu tah reungit kita cokel hese ka jero dokter biasa ngomong kan ternyata reungit ka kawasan Allah nu kudu nama pae naik ka otak terus di otak wah cak reungit makanan banyak amat ini cak reungit enggak usah susah cari ke kerbau ini banyak uang atuh otak di daharan ku reungitnya poe nyeri langsung poe yang banting-bantingkeun huluna ku Raja Namrud kau tihang ka tembok segala rupa waktu kabeh nonton wih pangeran ulah kitu cekiana masa pangeran bubuludugan gitu orang gini yang seri dug-dugan aduh pangeran gering coba eta urang layan tertepis masa pangeran gering sakumaha pangeran iya bisa dinobatkeun jadi pangeran eta teh pantatadina mah tuh mupakat bahwa Kangjeng Nabi Isa adalah rasul kabelah dieuna musyawarah model kitu MPR konsili ngaranna eta teh urang nobatkeun bahwa Isa adalah Tuhan jadi pengangkatan Tuhan teh ti manusia manya kos kitu atuh teh mangke bisa di exit deui bukan Tuhan sakurang teh hantu kan bisa kos kitu ieu Raja Namrud paeh kureungit Maha kawasa ieu cerita maha kawasa Allah jak kabeh ge langit bumi meunang ngadamel Gusti Allah Subhanahu wa taala sadarkeun diri urang bahwa urang teh nanyaeun Allah di tengah-tengah kesadaran urang teh loba kabutuh Gusti sadar abdi teh manusia menang adamal Gusti ngan abdi loba kabutuh Gusti pentah tuh kai naon butuh sia ieu ari mata nu luhur peureum keneh nu hudang nu handap geusudang sok miheulaan Gusti teh ai subuh aya mata mah peureum keneh tapi ieu nu handap geusudang abdi butuh naon supaya nu ngome gitu tah siapa asal jore tak kebutuh kos gitu cak Gusti atuh kos gitu bae bebeja ipan Gusti pangeran atuh gitu kan kayak kuaing dikiriman asal jangan ngadoa ka aing tuh kan ngadoa surang keur kieu we butuh Gusti kunaon aya aing nu endeuh di hareupan mah awewena jang ome ka abdi ngan ieu modal abdi sadar abdi ge ngadamel Gusti ieu
Nabi teu boga jang mas kawin bejana nyana hayangna 50 gram eta abi malah sugan aya nu sugih pae aju hartana dikaabdikeun jakeuna teh sing ado apa itu ka aing kata Allah pan aing pangeran geus urang geus kawin Gusti hayang boboncengan abdi jeung pamajikan abdi henteu kudu nu bagus-bagus pang meulikeun mobil Fortuner gede jasa kahayang tak budak atur mah sapeda ke gedenya na Fortuner budak tadi jang mas kawin gese gua yang Fortuner blon sama budak is tapi pan pangeran Gusti mah atuh pas kitu mah kabelah dia Gusti abdi teh hayang tubanina lah abdi mah hayang jualan teu kudu hese-hese boga supermarket teh Gusti 5 bayar eta ka aing cak Allah aing pangeran sia tuh kan di tengah kesadaran bahwa urang teh makhluk Allah anu lemah Allah maha kawasa lantaran kakawasaanna kurang geus katingali jeung karasa langit bumi sadayana kenging ngadamel Gusti maha kawasa Allah maha sempurna Allah maha deudeuh jeung nyaha Allah turunkeun ka deudeuh jeung ka nyaha Gusti di jero kakawasaan jeung kamasempurnaan Gusti abdi teh loba kabotu ngadoa ka Gusti dibere carana ku Allah ieu tah ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah ud'u ngadaroa marane kabeh marentah marane kabeh ka pangeran maneh lantaran pangeran mah maha kawasa pangeran mah maha sempurna pangeran mah maha deudeuh jeung maha nyaah jaka bege kapan menang nyeun Gusti Allah sok pentah pangeran maneh cuman make syarat mentana 2 syaratna tadarruan wa khufiyah mentana ka Gusti Allah teh penuh dengan DP dan penuh dengan tadallul ngarasa rendah diri Gusti abdi nu mantak menta teh abdi teh butuh nu mantak menta ka Gusti teh japan nu Gusti sadaya-daya abdi teh moal menta ka makhluk da makhluk mah rusak da makhluk mariweuh moal menta ka jin ka setannya setan mah nu dibenduan ku Gusti moal menta ka hewan-hewan ja hewan ge sarua bae dadamelan Gusti mending ka Gusti penuh keyakinan bahwa Gusti sadaya daya anu ngadamel nu masih anu nyabut lamut ya 5 autait lamut ya 5 mana tawala man ya 5 naon eta kalinya tuh kan laman ya 5 autait wala mut ya 5 manata moal aya anu bisa nahan ketika Allah mere moal bisa mere ketika ku Allah ditahan wah be sa Indonesia dek mere ka orang Allah nahan moal bisa geus disiapkeun jang urang ku presiden Allah ngaulah teu bisa eueuh persiapan disasage tapi Allah dek mere moal aya nu bisa ngahalangan lamu tia 5 manata wala man ya 5 ataita penuh keyakinan Gusti abdi teh loba kabutuh abdi teh ieu teh kitu manusia hamba Gusti nu hina Gusti maha uninga kana kelemahan abdi kahinaan abdi tadarru urang di harapan Allah ulah menta ku takabur lamun menta ku takabur cek Allah teh menta ka aing takabur okos eta jelema menta ka urang tapi tulak cangkeng leutik mentana mah teu hayang aing okos urang liwat aya preman leutik mentana mah ngajauh ke rokok teu hayang aing di premanan ku sia ajeun gelut aing kunaon eta tulak cangkeng mentana teu nyawa aing jagoan eta aing kapanggih jeung jagoan deui ngadu sia jeung aing goblok meureunana boga sabaraha sia penca jeung aing dan beres ya padahal mah mentana ngan rokok doang kulantaran di premanan takabur teu aya tapi aya jelema Haji mah kasep aing kasep pada jore emang aing mah kasep memeh lahir geus kasep aing mah waduh
di samping kasep Haji mah kadelena baraha sok ana naon bae sia mah asana jangan manggil we kos Pak Haji mah model kos kitu geus we gitu urang dek kadinya nyanan dek kahana kek ku abi pangnyandakeun sendal teu kudu teu dek kadi ka mana Pak Haji aya ngilu kek dipangnyodokkeun bae pangnyandakeun panjalakeun tawadu ngaran Haji ieu motor sah motor Pak Haji yang kula banyak lah tuh ulah teh mah joreke bae dipangmelikeun mantap eta ku ngadengena ge geus ser angin segar datang padahal mah bener jangan teu mangmelikeun geus seger kudu eta tawadu ulah teh mah motor prima lama engke ku aing sia dibelikeun Mio bukan Masya Allah beneran Pak Haji aing mah jatilok ngabong sakali aing mah aku tahu tapi preman mah orang liwat disetau ku preman rokok batur sieun kasih aing satungtung nyawa aing aya di awak aing nempel kene heula aing ku di premanan kasih kusia kunaon eta leutik sekedar rokok cuman mentana bari tulang cangkeng preman ieu lamun sopan mah Haji suka teh saha serinya ieu lah kalau waktu kieu bae sia keron di dieu lah tuh kula masa kiayana bae Pak Haji eta naon eta rokok ji bola oge sih yang saya ngarokok eta sopan masalah sopan tah anak buah di seberang anak buah mah tuh loba di tugangan kula aya meureun 20 mah tah duitna tah ngeunaheun eta ngeunaheun sanajan di premanan tapi nyara sopan kan ngeunaheun eta ngaranna preman boga etika aku mah gitu tapi lamun langsung rokok atuh keulanan kudu mere rokok kasih lain teu boga jeung lain teu barahan cara tuh eta keur cara ka manusia mata ka Allah ge Gusti bere atuh abdi pan Gusti mau sogi sia teh meta kos kitu apa cak Allah teh paling bere ku aya gitu ku ge jak ka manusia bae di premanan teh orang meremanan ka Allah Gusti pan abdi mah ieu jagoan masa teu dibere ku Gusti tolol meureun cak pangeran meremanan aing sia disiksa sia ku aing jadi kudu tabarruan kudu DP orang ka Gusti ditambah wa khufiyatan ulah panjang-panjang jeung ulah gandeng-gandeng minta ka Gusti Allah mah ulah gandeng-gandeng Allahumma ya Allah sorangan maksudna di masjid ya Allah ya Allah ya Allah urzuqni ya Allah zaujatan jamilah ya Allah teh kudu gandeng-gandeng cek Allah aduh sama minta pemajikan gandeng amat sih teh kudu ya Allah urzuqni zaujatan jamilah wa kabiratal farji ya Allah tah eta teh ulah kos kitu barang dibere mah ku Allah deui gede bobogaanan jangan doapan bener teh wah yang gede barang dibukakeun bu beak ka moal sih emang na apem siapa macam-macam bae tah dibere urang konsep ku Gusti Allah ud'u enta ku maneh rabbakum pangeran maneh aing ka Gusti Allah sebab sia nangieun aing langit nangieun aing bumi nangieun gunung nangieun aing laut nangieun aing wabe hutan nangieun aing perintah ka aing janu aing sia lagi kapan aing ngan sia ku aing dibere pemikiran ya loba kabutuh perintah ka aing ngan cara mentana ulah jadi preman tadarru'u wa khufyah DPDP ai menta mah wa khufyatan jeung nyamar suarana urang ge sasamaran ka Gusti Allah nu mantap loba zaman Kangjeng Nabi Sulaiman kiai-kiai ngadoa lantaran eueuh cai teu diijabah
ulah ditu ulama ngadoa teu diijabah. Berikut Kangjeng Nabi Sulaiman teu diijabah. Aya naon Gusti? Nu sejen mah lantaran tararite ngadoana nu sejen gitu kene. Ai kaula lantaran berikut maneh nu milu aya jelema nu tarang zakat. Mamala tapi balik bae balik maneh. Ke hamba aing aya anu keur ngadoa. Balik ka Kangjeng Nabi Sulaiman. Balik. Balik Kangjeng Nabi Sulaiman kadenge ku Kangjeng Nabi Sulaiman. Ya hamba apanya nama ngadenge hewan-hewan keur kieu bae ngalengis bang dia sirem. Jo sirem ye keur ngadoa. Insyaallah cek Kanjeng Nabi Sulaiman sirem. Kenapa? Kula ngadoa ka Gusti ya supaya turun hujan. Coba ngadoa kakarak ngangkat leungeun doang. Kakarak Allahu ru'uh geus ngumpul kabeh. Kanjeng Sulaiman parah pati sireum. Pari sireum. Kakarak ya Allahumma. Ngadoa deui gelalaunan di jero hate. Cek Kanjeng Sulaiman umbat itu ngadana. Isin ka Gusti mah teu kudu umbat-umbat nyaho. Cak sireum di jero hatena abdi onaman Gusti teu butuh cai. Abdi onaman Gusti makhluk nu hina. Abdi onaman Gusti lah sapira abdi tapi Gusti ngadamel hamba-hamba Gusti nu marulia nu ngabutuhkeun cai abdi mah ngadoa ge sanes kanggo abdi kanggo hamba Gusti nu rek wudu nu rek mandi nu rek ibadah ka Gusti nyangakeun sadaya-daya ka Gusti kabutuhanana di jero hate bruk teh hujan Kanjeng Sulaiman gede ele aing Gusti sireun Masya Allah tuh eta kudu di jero hate gadoana entah Allahumma kikieuan komo urang ngadoa dinu sugih abeh meureun urang pajar abuya panjang ngadoana ge jamoal leungit ka kiaian sanajan pendek ge ngadoana ieu mah masyarakat geus kieu ngadoa pajar rek pendek panjang teuing kahandap leungit sampai pegel karena kadengena bangun deg-gesan naik deh ka luhur masyarakat amin amin bangun deg-gesan brek panjang keneh bae nya nyieu ka babaturana kicep silih kicepan turun deui ka handap teu datang ka kieu bae amin ge ditatarina amin datang amin datang ka usul edan ngobrol panjang teuingnya itu ngobrol atuh lain ngaminan panjang teuing ka dituna teh kiai ku bloon teuing teh si kiai dititana ge tadarru'a wa khufyah komo jeung masyarakat loba mah atuh kabutuhna bae naon ieu teh keur ngariung butuhna teh butuh naon dia butuh pangampura atuh geus ulah loba-loba disesuaikeun jeung kabutuh Kanjeng Nabi ge pusatna tilok hayuh bae doa asa buala rupa janteu ieu butuh naon butuh cai Allahumma isqinal ghaitha ya Allah ya mughis ieu butuh naon ieu teh butuh teh kitu supaya maju usaha didoakeun ku Kanjeng Nabi supaya sugih ya ghaniyu agnihu ya Allah jadi sakadar kebutuhan ngadoa poe mah diborong kabeh hizib dibaca hizib nasor sakumaha dek perang hizib ripai dibaca deh bau budak sakumaha jagoan namun aya kiai nu kos kitu rantai prakusi di rantai beneran kunaon di rantai tah ku ki uji ajeunanya datang we ka aing salah naon kula kiai kunaon di rantai ku masyarakat doa panjang teuing sialah ulah panjang-panjang aduh ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah Abu Musa al-Asy'ari anu makamna teh di Yordan ketika orang datang ka wadi nu cai mancer
pernah ditincaku Kangjeng Nabi Musa lewat orang dekati ka ditu belah kiri aya gunung naik ka luhur etalah makomna. Masya Allah. Jadi sahabat ka mancanagara nu ka Suriah, nu ka Iran, nu ka Irak, nu ka Mesir, nu ka Yordan. Ternyata di Yordania ribuan sahabat. Di antara ya Abu Musa al-Asy'ari. Kula nanya. Itu jalan kemana? Iya ceknya jalan ke Bakom Musa al-Asy'ari luhur ka gunung bisa mobil letik teu bisa mobil bus. Ya Allah. Eta di tempat Kanjeng Nabi Musa mawa pamajikanana kemudian dahaga diketik cai datang ka ayeuna herang bae jeung teu nyaho ti manana aju gitu amis caina kemudian tebeak-beak datang ke ayeuna. Waduh urang mandi di terus berangkat tuh ke arah tih ka ditu anu zaman Kangjeng Nabi Musa dina Al-Qur'an aya ka laut merah ka ditu. Nah memeh datang kiri aya makam naik ke luhur ieulah Abu Musa al-Asy'ari nu pernah kumaha ketika perang jeung Kangjeng Nabi beserta para sahabat begitu perang naik kuda nyerang ternyata begitu nyerang aya wadi jurang jero kumaha Abu Musa Allahu Akbar maksudnya stop Allahu Akbar bukan jeung Nabi ditepak ya Abu Musa irba'u anfusakum ai irfaku sing dede sing nyaah ka awak maneh antum la tad'una rabbakum as-samma wala gaiban marane henteu ngagero ka pangeran maneh nu torek anu gaib henteu wa huwa ma'akum pangeran bareng jeung anjeun bari manehanana samian basira ngadengekeun jeung neuleukeun ka urang hadiran tur hadir. Ulah sok dari riweuh mah Abu Musa guandeng amat tenang bae sih ngadoa ka Gusti Allah mah lalaunan mun sorangan teu kudu dikedalkeun cukup di hate mun duaan asal kadenge ku duaan mun tiluan asal kadenge ku tiluan mun sapuluhan asal kadenge ku sapuluhan lemalah lamun geus para maklum mah doana nu dibaca teu kudu kadenge ku sapuluhan ku 20-an ge da geus maklum kecuali lamun teu maklum. Cara Kangjeng Nabi nu mantak sahabat ngariwayatkeun Kangjeng asar doa ieu, Kangjeng zuhur doa ieu, Kangjeng maghrib pernah ngadoa ieu, Kangjeng teh di anu pernah ngadoa ieu. Berarti Kangjeng Nabi kadenge ku sahabat ngadoana. Nu mantak diriwayatkeun ku ieu, Kangjeng pernah ngadoa ieu, tah ieu dirinya. Kangjeng berarti kadenge mantak ditalar katalar ku sahabat. Nah, ieu mah urang unggal ngariung jeung kiai eta teh kadenge. Ya naon sih eta Fatihah Fatihah Allahumma sholli wa sallim amin 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 nyungkun eta mah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah geus doa tereng geus cek nanti tah eta teh kan teu puguh nu di ngadoana nya naon kumaha lamun nya di jero hatena ge mudah-mudahan nu dijijirabi ku galedek kurang amin ayo coba ada kurang amin we galedek sing geleger tah bae kuduan kudu gadege ukuran eta bae ieu mah ngariung liman sampai kertoa di luhur Allahumma salamatan alaina Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah bos aku mana ka Makkah ya dek umrah meureun wa na'udzubika min sakhatika wan nar ieu ngadoa bo salah tante teh jelema keur naon sih teh di masjid orang ngariung ul masa ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika bener mah bener teh doa tapi lain pakna kalau surang ngadoa anu biasa Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman bener mah bener kan dan itu kan paranti subuh berarti tadi nyana meureun subuh tah teu macak wari kobo ye saparantina atau kos takbir bae bagus tapi dibaca wari teu bagus Allahu
Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Atuh kan bagus. Mantak naon dibaca terus-terusan kan Nabi jatuh instruksikan tama paranti lebaran. Paranti lebaran tah Allahu akbar hudang ahli kubur euy lebaran euy. Paranti ahli kubur. Coba kuaring urang dibaca kita. Allahu akbar bareng Allahu akbar. Yo ahli kubur lebaran euy. Barang janteu euy, nipu ya. Urang ririwaan, penipu ya. Aya paranti da doa ge. Paranti umroh, paranti haji, paranti sa'i. Jadi diterop-teropkeun. Teu naon sih dibaca ku urang mur kuari ge eta mah masalah tah doa nu eta mah paranti sa'i mah toab masalah. Ngan aya saparanti coba lamun doa pelet. Doa pelet dibaca bari ngariung. Allahumma layyan qalba sarwiti binta sarboah kama layyantal hadida li Daud alaihissalam. Cek nu boga imah kiamat sih ngadoa salain deui. Asal ada lain deui padahal kan bagus. Maknana mah bagus. Gusti muga ngaleuleskeun ka hate Sarwiti binti Sarboah sakumaha ngaleuleskeun beusi ka Kangjeng Nabi Daud alaihissalam. Wa kama layanta Daud sakumaha Gusti ngaleuleskeun beusi ka Kangjeng Nabi Daud lain ya Allah qalba Sarwiti ilayya ngaleuleskeun Gusti hate Sarwiti ka abdi wa habibni Allah cek boga iman lain deui asana ieu. Ieu doa tilok dipake ku kiai nu sejen asana ieu. Teu nerop ta doa tak jadi kumaha ge. Jadi tetep bae kudu make doa nu biasa. Ulah panjang-panjang. Ieu mah doa perang dibaca. Kaf ha ya ain shad ha mim ain sin qaf bari kikituan. Teu doa perang atuh. Teu beres da berai kos kiai mun aya kiai kos kitu kurang mending gantung bae lah. Teu nerop da kiai teh. Aduh. Misalna orang nyalateun aju doana aya praktek doa jang urang Allahumma ya ghaniyu ya hamidu ya muhidu agnini ya Allah agnini ya ieu keur maot imait dihareup agnini ya Allah agnini bihalalikan haramika wa bi ma'atika masyatika ya Allah agnini ya cak mait teh kieu amat sih kadenge lain jang aing mah jangnya mah awas ya ku aing penting ku aing didatangan sia. Atuh paranti lain paranti aing da baca lain. Dia kuduna mah pan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa abdil hudaran khairan min dari wa zawjan khairan min zawji wa betul kan geunah waqtu ababas samai liruhi wa jafil adu anjami walakin hulamna wala hujata yaumil qiyamah Allahumma in kana musdan lain-lain sebagainya eta doa jang aing bener ieu mah lain Allahumma ya ghaniyu ya hamidu ya mu'idu agnini bihalalika an haramika bi matbu ceknya nama pajumah beureung agnini ya teu beres ye nya na menta sugih ye kajen kumaha ge teu beres kan tah ulah kos kitu mait ge boga rarasaan nya teu pas doa di samping kudu pas naon nu dibutuhkeun ku urang hiji penta ka pangeran menta naon hatal milah cek Kangjeng Nabi penta ka aing sehingga maneh teu boga uyah penta ka aing aju ke datangna ku mamanya uyah sosorodotan moal engke melalui tama urusan aing cek Allah maneh menta urusan akhirat menta urusan dunia urusan inu mendahareun pake danan gitu ngaranna imah kendaraan ka aing hatal milah sehingga uyah menta ka aing ngan datangna lain berarti orang menta uyah-uyah nu datang sorot-sorot uyah datang teh uyah teh waduh deres pun dihandap pun di luhur blek katimpa uyah paeh sia kajen ngokong kitu kene urang minta duit ka Gusti Allah jang kebutuhan urang moal datang duit nah atuh datang duit teh mah nyegik teh ngaranna ngabedul teh mah budak moal ke aya hamba-hamba Allah lamun urang di lembur mah
nusugi nuboga keku Allah ditoel dot berangkat mana itu bere cak Allah teu kudu bahasa kos kitu nyana loyog sorangan ih jaheuh aing butuh 500.000 jaya ti anu cukup ya 500.000 iyalah kakawasan Allah mun urang dileuweung eueuh ieu zaman nu sama eueuh engke aya binata jin dirupakeun manusia mawa ka urang atawa hewan loba jasa hewan nu istiqomah ora emang maokeun roti kitu keneh monyet kitu keneh naon dan lain sebagainya maha kawasa Allah ai endek dibere mah ku Allah babari bae tinggal mentana doang make syarat tadarru'u wa khufiyah hiji DPDP ka Gusti Allah ngarasa lemah jeung ngarasa hina kahinaan urang dina ngusulkeun kabutuh ka Gusti Allah teh coba dinolkeun seakan-akan eueuh kamulyaan eueuh kahebatan di diri urang mun dibanding-bandingkeun diri urang jeung tai kotok ge masih mulyaan tai kotok Gusti tai kotok mah bisa dijual pakai surubuk mun cara dijual teh mah dibikeun ka batur tai kebot tai kotok aya mangpaat abdi mah nanaonan Gusti tapi Gusti abdi teh boga kabutuh hiji eta nomor kadua na praktekeun coba khufyah teh ieu lalaunan bae mun urang ngadoa sorangan mah teu kudu make suara-suara hate bae ka Gusti Allah jang soranganeun mah kos kitu khufyah duaan yai geus maklum mah pamentana akur geus teu kudu gandeng-gandeng sapuluhan yai akur pamentana mah geus tinggal ngaminan baja eta nu dibacana geus teu kudu gandeng-gandeng kecuali teu nyaho jamaah naon nu dibacana karak baca tuh khufyah ya inna rabbahu ketika Kangjeng Nabi Zakaria ngadoa ka Gusti Allah khafiyah lalaunan para aulia Allah mah tilok gandeng-gandeng ngadoa sorangan teh kurucut cai mata insyaallah ngarasa loba dosa Gusti andai kata meureunan ku Gusti dibere ge ieu mah kadedeh Gusti we teh layak sabenerna mah kudu dibere mah atuh deuk balabah mana dipake kadedeh ku Gusti ja abdi mah atuh hamba Gusti ge encan jadi hamba nu sejati tapi Gusti jauh deui pamuntayang iwal ti ka Gusti abdi mah Kangjeng Rasul mah manusia nu sejati para aulia Allah mah manusia anu mahfuz sejati keneh Gusti di makomna para ulama mah sejati aya abdi mah kapan ustad lain kiai lain sakieu ayeuna tapi kabutuh abdi loba Gusti abdi teh moal menta ka sasaiwal ti ka Gusti kurucut cai mata urang mah pancan orang cai mataan can orang encan orang aya gede lebaran can kabeli sapatu ceri bloon aki-aki deh ieu mun kitu budak ngora can kabeli sapatu can kabeli lepis ceri kerada deres ieu mah aki-aki cak pemajikan apa? Kenapa nangis? Belum kebeli sepatu. Emang mau kemana? Mau ke Ragunan caknya. Emang ada apa? Ada teman saya monyet di sono. Iya, nanti Kangjeng Nabi ngadoa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa amalin la yurfa'u wa ainin la tadma'u. Abdi ngalindung ka Gusti tina mata nu teu daek ngurucut cai mata tuh Kangjeng Nabi mah ceurik ngaleungis dituruykeun lah ku para sahabat mun ngadoa ceurik nangis kitu kede para wali-wali Allah mantak itu Ibrahim bin Adham pan di dieu ngagempeng kadikeun nu teu nyahoeun mah eta sinaon padahal urut raja parenganan urut cai mata ku unggal peuting ka dieu eta pakat Siti Robatul Adawiyah ka dieu eta pakat ya Allah ya Rabbi batur mah ibadah datang ka kos kitu nying cerikat dosa jeung deui nya nama lamun ngadoa teh Gusti abdi teh butuh pisan misalna ye yang ngiriman anak-anak abdi keur masantren abdi butuh bae 500.000 mah tah Gusti mun dagang atuh majukeun supaya ieu dagang buka untung kauntunganna jang anak mun tani kitu keneh kauntunganna jang anak
bisnis gitu kene jangan anak kepentingan Gusti tetah jangan anak ke ngaji jangan luhurkan agama Gusti dibere 500 prak lewi 1 juta usul deh ka Gusti mah abi utuna 500 lo bateing 500 na di kamanakeun Gusti bebeja deui ja butuhna 500 Pak urang mah lain Pak butuh 500 datang 5 juta iya meuli motor sepeda sabaraha duitnya motor sepeda nu digoes teh emang maksudnya kunaon abeh teu meuli bensin teu boga kan bisa digoes eueuh bari mah teh sepeda motor sepeda mun aya mah laku meureun aya deui ge capek urang tah kos kitu tah nah ieu ngadoa ka Allah. Nah, orang ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah kubutuh-butuhna temen hidup Gusti lah nu penting mah aya napasan bae. Ajeun potongan mah gendut dan geus kumaha. Dibere nu gendut ku Allah, po Gusti gendut teuing. Maksudnya ieu mantep gendut teuing abdi ieu rugi Gusti. Kunaon emang mun naik beca teu mah hiduan. Jadi kudu 2 beca, nyana sabeca abdi sabeca karena hambur ongkos Gusti. Nuretik bae lah Gusti ayo bere deui tah eta ulah atuh cak Allah ngadoa deui kae kunyin leutik jasa dibere usul deui ka Allah Gusti leutik teuing emang sia mah benerna cak Allah penta ka Allah tadarru'an wa khufyah teu kudu make suara-suara adab-adabanana nomor kahiji urang boga wudu nomor kedua orang tea oko sholat tahiyat nu bagus macara Kangjeng Nabi Adam okos tahiyat awal cuman ulah didiukan jadi sebu kaluhur ieu tah naon gadampal mun teu bisa sila ileungeunna kaluhur langitkeun ka ditu set lamun urang keur boga kabutuh mah ieu ulah di rapatkeun leungeunna tapi dicarangkeun saeutik ulah carang teuing kieu teuing ulah capek ongkoh sedeng ka ieu boga kabutuh teh ge kalau urang ieu ka ditu urangna ngaharep ka Baitullah ieu na kaluhurkeun boga wudu waktuna poe Jumat nu mustajabu da'wat atau memeh maghrib atau antara khutbah atau tengah peuting waktu sahur karak penta nisbat di urang ai aulia Allah mah jeung sabaraha bae ngadoa teh sebabnya nama teu kakurung ku waktu sakumaha Gusti Allah teu kakurung ku waktu nyana nu geus deukeut ka Allah teu boga perasaan aya waktu ja eta mah waktu mah perputaran panon poe sedengkeun nyana geus deukeut ka Gusti Allah teu kakurung ku perputaran panon poe ayana beurang ayana peuting tamu perputaran panon poe sedengkeun nyana mah geus teu inget-inget ka dinya ka Allah jeung sabaraha bae ngadoana diijabah wali mah kos kitu nu mantep ka aulia Allah mah sanajan boga hadas diijabah bae sebab ruhani nama murni suci panu diurus teh ruhani sanajan awakna boga hadas gede tas jima jeung pamajikanana 3 kali malah majimana wali beuki amat namanya siapa sok aju kadinya heran aju kritik beuki atuh pasal tamu urusan bos kitu mah ieu keur carita dah aju aya jelema butuh doa ngadoa bae di jero hate sanajan dibaca Al-Qur'an di jero hate suci nya mantak urang mah urang ieu ndek sare kudu boga wudu kemudian babacaan mun hayang ngimpi bagus sakitu babacaan ge ngimpina jeung jurig melulu wudu di wuduan babacaan di babacaan nuturkeun ulama sare igir ka dieu dibaca sholawat terek ngimpi jeung Kangjeng Nabi waliullah mah teu boga wudu malah tas hadas jeung pamajikanana kerek teu babacaan ngimpi ka panggih jeung Kangjeng Nabi boga hadas gede ngimpi masih kapangi jeung Kangjeng Nabi emang mungkin rohna suci nu ngimpi bapan roh lain awak nama baget didinya di imahna ai rohna ngalayang kapangi jeung Kangjeng Nabi ai urang mah geus diwuduan geus dibabacaan kapangi jeung kuntilanak dua tak ulah kaget waliullah mah boga hadas wajah awak tama hadas mah tuh
hadas awak roh nama tetap suci baik tak mungkin awak nama boga hadas letik hadas gede rohna kapanggih jeung para wali-wali Allah istimewa para wali-wali doana geus jam sabaraha bae urang mah ngadoa iya cenah anu nyeri beuteung saha mang anu ke kula ngawala wudu khusyuk Sholatul Allah beres langsung tuh ya inung ke beres menang 2 poe tanya ke kumaha jadi beteng teh pae atuh nyana agak tenang atuh geus pae mah geus beres tah kos kitu insyaallah tah mah kos aya jelema anu burut nanya ka naon gara-gara kiai kula burut babari burut mah kumaha ulasan make cai kalapa make minyak kelapa mekelti kana kitu kan ulasan sapoe 2 poe ulasan bae kitu komo ke tengah poe mah ulas eta geus we diulas ku jadat set menang saminggu bebeja ka kiai nanya kumaha burut teh diangsongkeun herang kiai atuh pasti jadi minyak kalapahan kamari mah teu pati herang gua mah herang cak kiai atuh maksudna ge lain kena sagere kena herang jeung sia cak kiai ya Allah ya Rabbi aya bae. Nah, coba. Mengerjai kiaina keur sare keur tungguan. Orenganan jeung pamajikan keluarnya boga hadas gede kan. Naon? Itu cenah mah haji nyeri beuteung. Beuteung geus. Atuh babacaan aja jeung boga hadas gede ieu. Ya, geus teu make campe teu make naon Gusti mun teh cagerkeun. Nang da tanyakeun, kumaha cager alhamdulillah tuh. Boga hadas gede. Ngana ngadoana boga hadas gede bae cager. Aya nu pae mah tetep aya sakapeung waktu mah. Yo keur carita ulah kaget. Bangsa wali Allah teu boga wudu kapanggih rohna jeung nabi ieu mah ngimpi. Boga hadas gede sekalipun mungkin bae. Sebab lawan jasad nu boga hadas mah rohna mah geus teu pernah sadetik pun poho ka Gusti Allah. Lancar kapanggih jeung Kangjeng Nabi lancar kapanggih jeung wali. Ai urang mah diwuduan ku diwuduanna jakeur wuduna ge tinggal ka Allah. Keur ngalawuduna ge biasa doa mah dibaca disungut. Allahumma fajjada Allahumma arini raita pas kabeungeut naon eta waktu karung di mana nya neundeuna. Asana nyoap ka jeung kumaha. Tah budak neundeuna teu beres. Lah mana? Allahumma biasa dibaca aya asana karung di juru alhamdulillahirabbil alamin coba eta ngadoa inget ka karung cak Allah teh pan sia keur wudu pan wudu teh nang nita aing jadagang karungan dari tita pan ku aing kunaon inget ka nu lain di tita ku aing awas ya ku aing moal diijabah doana ka jeung bener bae tilok diijabah doana geus ngabudah gitu teu jangan mah teu diijabah buktina teh dijabah atuh nya menyalateun sholawat kaliwat bae batur mah dibagi nya henteu menta izin pan geus kolot akibat taon eta tadi teh wuduna ge inget ka Allah tuh komo salatna ai wali mah keur boga hadas ge batin mah pan ka Allah bae teu pernah sadetik pun samenit poho ka Gusti Allah beda tuh nementak Allah merekonsep rabbakum tadarruan wa khufiyah ngadoa marane kabeh ka Gusti Allah cuman syaratna kudu DPDP ngarasa lemah ngarasa handap ngarasa hina diri urang nu endek menta mah memang kudu kitu ka Gusti Allah lamun urang geus ngarasa remah Gusti abdi teh dadamelan Gusti tapi loba kabutuh Gusti abdi teh urusan pamajikan teh jeung urusan anaknya ngakeun sadaya-daya ka Gusti ude pamuntayangan iwarti ka Gusti Allah
Abdi ge loba anu ngajak maka gunung kawit ya kajam gunung Cermai dan lain sebagainya tapi abdi manukos kitu mah teu hayang abdi mah hayang ka Gusti bae nyangakeun sadaya-daya mangga kabutuh abdi bade diusulkeun ka Gusti taberu hate teh jeung lalaunan suarana di jero hate bae geus nang kege ku Gusti Allah mun ngawarung-warungna dibere laku lamun tani-tanina dibere bagus teman tak aya aneh batur mah tani teh itu kuberit ieu mah henteu ngadoa ka Allah nyahoeun ka kabutuhanana tuh dibere beda warung rentul tapi kok ieu mah bisa laku lantaran ngadoa ka Gusti Allah boga kabutuh jang kepentingan urusanana menuju Gusti Allah laku bisnis gitu kene urang mah lantaran takabur hasil bisnis boga duit ya 20 juta seserian can dibalajakeun leungit geus leungit lain ka Allah sial goblok saha meureun nu nyokot duit 20 juta beak memang tadi di mana anapeun motor mah aya motor deui sarua ye eta tababur duit dibawa motor bae eta kos kitu geus Masya Allah Ari waliullah malainnya nama satu ketika mawa onta nak langsung ditendenan bebekalan di luhur nek menuju Mekah naik onta bari mawa bekal ketika di masjid eureun salat ke berangkat deui ke salat deui di berangkat deui salat deui satu ketika ontana di talian di hareupeun masjid kemudian manehanana ka masjid meme asup ka masjid disanggakeun ka Gusti Allah Gusti abdi nu Gusti onta ge nu Gusti pupuatana ge eta teh nu Gusti ngan digunakeun ku abdi pake kepentingan abdi teh jang ibadah ka Gusti nu abdian ku abdi di talian ieu ge talancuhna nu Gusti talina ge Gusti abdi mendek serahan ka Gusti nyangakeun sadaya-daya langsung ka masjid salat kana di masjid Allahu Akbar geus beres salat terus salat sunah terus wirid pas kaluar eueuh ontana aya nu maling culak-cileuk nyana ge kakaler ka kidul kawetan ngadoa deui ka Gusti Gusti bari deku abdi nu Gusti onta nu Gusti pupuatana ge nu Gusti ngan abdi butuh teh pupuatana ketika abdi tiris aya selimut ketika abdi lapar aya dahareun ketika abdi dahaga aya cai tapi eta dibawa ku nu maling atuh Gusti bari seurinyana eta mah nu dipaling ge nu Gusti atuh sabada Gusti tawa los anu Gusti pamalingan anu Gusti atuh kumaha Gusti bae eta mah cenah teh abdi mah deuk leumpang ka Mekah cek hebat kan wali tanya Pak dekat mana Mekah ka Mekah mau kendaraan mawa mana kendaraan mamawa nu Gusti Allah tadi kula salat di talian di hareupeun masjid aju aya nu maling nage ngagerakeun Gusti onta nage onta Gusti tanyakeun coba ka Gusti Allah ka ditu bu edan meureun cak nu nanya edan atuh emang wali mah kosna edan jing edan kain sia nu edan itu onta nu Allah pupuatan nu Allah atuh gua lagi bebeja ka Allah be Gusti amba Gusti maling nu Gusti diserahkeun ka Gusti sabada Gusti berangkatnya datang ke Mekah begitu datang ke Mekah turun onta na ti luhur Jabal Qubais plek bari aya jelema leungeunna dikangkalungkeun ka di leungeun ka tuhu jeung leungeun kencana geus aya di bari nyana minta hampura kunaon kula nu maling onta maneh aya leungeun bisa aya di dinya begitu kula naik onta maneh ternyata aya jelema ngahadang ka kaula begitu ngahadang langsung cekel leungeun kula kunyana dipapas pakai pedang papas pakai pedang hiji di set kemudian ditalikeun dikongkorongkeun ka dieu cak nyana bikeun deui sia ieu onta lantaran ieu nyana nyerahkeun ka aing sepenuhna ka Gusti sepenuhna geus kulantaran nyerahkeun ka Gusti sepenuhna aing ieu adalah malaikat utusan ti Gusti kembalikeun sia
kahayang mah ulah dipotong jaknya na malaikat atuh tidak ku Allah sebab ku manusia mah moal aya kasihan nu beranian mendak dipotong ku aing sia geus dibalikeun deui bari dipotong cak wali teh Gusti abdi mah atuh ku dibalikeunana ge geus alhamdulillah kok maka dipotong sagala rupa leungeunna ku malaikat Gusti lah sabodo tah mah hamba-hamba Gusti nu motongna ge hamba Gusti atuh geus bae tah mandek dikukumakeun ge kumaha Gusti abdi mah asal onta bae balik deui ka abdi barang di deuleu bum muatan gaya keneh nuhun Gusti beres toapna wali nu mantap coba loba jelema geng hebat jasa geus teu bisaeun manusia mah dek ngarusak nyana dek ngalawan nyana serahkeun ka Gusti Allah engke ge aya nu ngutus imam manusia wa imam jin wa imam setan wa imam malaikat nu penting dibales ku Gusti Allah serahkeun ka Gusti Allah nu mandak jeung wali masing hade pernah terjadi di dieu aya anu maling motor keur tahun mana nu hiji dibalikeun nu hiji makan teu dibalikeun deui antepkeun bae ulah rada ngadoa saeutik kunaon nya teu kebel ngaku ka imah hiji nomor kadua urang gelam leungit duit eta mah terus ukur lagi serahkeun ka Gusti jatuh duit nu Gusti eta jelema nu Gusti pamalingane Gusti nyanggakeun sadaya-daya ngan eta pihak Pak Haji boga kabutuna anu mangga eta mangan 2 poe duitna dibikeun ka kula lain ka Ki Haji dibikeun ka kula tolol teh coba itu pamalingan bloon atuh kunaon duit tadi bikin ka kula atuh kula nu untung kan nu leugit ta Ki Haji pamalingan bikin ka kula nang Allah kan berarti isukna Ki Haji bebeja ka kula duh Kiai cenah kula leungit duit gede mah gading 20 juta harita gitu oh ieu tah lain jeuh bek Kiai nu maling ye bisa oke sih jakola teh atuh jak kiai ge maling wae maling bae tapi jangan terpercayain digitukeun mah kiai ku balalakona bedakeun ku kula gitu-gitu sata nu maling ulah hayang nyaho pokona mah lamun dibere nyaho Mang Haji nyaho ka jelemana jeung moal urang jauh henteu cenah mah asal nyaho teh bohong eta teh cek moal tah rahasia geus teh kudu ke jelemana geus tobat oh mentak di dieu ge da aya di dieu ieu pamalingan ku ari di Cilongok aya di Cilongok ke pamalingan bahkan aya geus maling motor maling sepeda keur ieu mah rame pan maling sepeda teh ngadoman ku kula nu maling sepeda beunang serahkeun ka polsek urang Lampung jelemana ajo polsek na bebeja Kiai bagaimana keluarin lagi lah je capek-capek cakap polsek teh kok dikeluarin lagi biarin biar nyolong lagi kenapa sih Pak Kiai biar ke polsek ada kerjaan seri ya dah aduh capek-capek tau gitu jangan ditangkap nggak begitu tangkap aja siapa tahu jadi tobat bener tuh tukang maling sepeda aja tobat kakula ya Allah yang Kiai kula ampura saya maafin sekarang mah saya mau kerja aja iya tuh kerja aja karena itu berkat dikeluarkan gua polsek keluar udah keluarin aja polsek kebingungan itu terus ada tobat kakula udah berapa banyak sepeda yang dicolong ada kali 70 mah bagi boy mul amat sih udah dijuali sama saya tuh keren saya Gusti geus be sabab jadi wali nak garong anu ngagarong Sadul Qadir mun teu ngagarong mal jadi wali berarti nyana jadi walina ku sebab jadi garong atuh mamang ge beus yang jadi wali ngagarong heula aja sia ngagarong ditakwa aing deui Pak aing menu jadi tetenggelan mah artina pinuh rahasia mentak ulah ngadoakeun jore mentak ulah betilo pernah ngadoakeun jore jaka pamalingan ge ya Allah ya Rabbi meureun nyana maling teh butuh atau ku hawa nafsuna di jero maling teh sok digunakeun mararabo jeung meureunanan Gusti jana ge boga nurani Gusti eta teh urang Cilongok sawareh mah nyaho kula ge jelema-jelemana pamalingan wae di Cilongok nyaho jasa nu di kebon kalapan tukang maling tukang mabok nyaho insyaallah tisaha Kiai aya nu ngabejahan nu gaib beneran kula mah Waalaikumsalam tuh di kampung eta pamalingan seata nu bener itu bener di Cilongok
dicerok 5 pemalingan nu bebeja ka kula jadi kanyahoan sanajan anak kiai naling sia cak hate padahal mah nyaho kula sok nanya ka kula kiai ka mana kiai sopan jasa malah mah leuwih sopan tinu sok tahajud mah biasa mana ya biasa bae tapi eta mah mendek dibalik mendek maling iya tuh geus kos kitu beti Gusti Allah na aya nu ngabejaan deui kumaha atuh pasar kemis anu pamalingan aya leuwih loba di pasar kemis ngan asli pasar kemis sama 2 lurang lembur lobana urang lembur Sumatera Lampung pamalingan Ambalaya zaman kula sebenarnya mandek jadi naon kitu ngaranna intel tuh benang kabeh mantap engke mah kerja sama aja jeung Kapolsek ngan mayar ka aing sabarata ka polsek teh ieu teh kos kitu dong ngan teu meunang pan lah mending didoakeun bae Gusti sapira motor hargana sabaraha dipaling kunyana sagede kumaha hargana motor ajunyana di akhirat dibeulem ngan teu nyahoon bae meureun kana panasna seuneu kahalangan nyana kahijab ku hawa nafsuna ku kabutuhna jeung ku kainkaranana bae Gusti Gusti maha segala-gala abdi teu ngabutuhkeun ka motor eta teu ngabutuhkeun ka mobil eta jeung jelemana ge anu bogana atuh pasti babalik ka Gusti tapi itu lamun teu ngembalikeun Gusti teu ngembalikeun hatena abdi wau ka jelema eta di akhirat meureunanan nyana kokojayan di neraka Gusti iraha bae nyangakeun ka Gusti pangmalikeun hatena supaya bener jak kudu ngadoa teh kitu teh kieu teh ku galedeg gitu sia katabrak kareta sia kajen kokoma ge je kiai cenah katabrak kareta dieu mah kareta naon je tuh loba kareta mah di urang ge kareta mesin yang penting aya mesin bae geus babari bae aja pan diijabah ku Allah katabrak batur teu kitu hampura Gusti abdi jete butuh ka motor eta asal nu malingna beja abdi geus dibere nyaho ku Gusti nu mere nyaona ge nu malingna eta urang dinya teu jauh tah mati mah abdi ge tinggal atuh Gusti teh melah atuh nyangakeun sadaya-daya cenah ku Gusti teh mah endek diteruskeun bae ditutup eta mah hatena atuh nyangakeun jeung Gusti meureun kasaksian ge di akhirat bakal kekerebekan di neraka nah nu mantap Tuan Syekh Abdul Qadir baheula aju tunjak-tunjuk ke galak lantarannya nama kutub dibere beja Pak tangkap sia eta comot sia eta sia diuk di dieu sakedeung bae diuk di dieu diuk maksudna diuk sakedeung teh lain deuk nanaon aing deuk melakeun agama ka hate sia lantaran hate sia teh bangkawarah jasa deuk dipelakan agama ku aing tauhid ku aing diuk sia sakedeung bujara diwali di zaman Tuhan saya mah asal kita diuk sia teh hate sia teh ku aing dibukakeun deuk dipelakan agama ieu sakedeung jadi wali. Nah, saya ngadenge wali ke kadeungnya sakedeung. Ieu asal diuk wali sakedeung diuk wali. Urang mah di dieu geus diuk bae ge boro-boro jadi wali ngawuduk bae. Ya itu teh jauh bae sanunya urang diangkat jadi wali. Itu teh urusan Allah. Engko urang cinta ka wali kan jadi wali urangna. Atuh orang wali lain naon lain tapi diasupkeun ke kelompok wali kan untung begitu di akhirat aing mah sebenarnya lain wali pan ieu asupna ka derajat wali cak babaturan aing ge sarua sia bisa jadi wali itu emang saya tahajud kilo aing mah dua aing hanya ngaran teh rupa pan atuh sia teh asa aya di bendera wali nyawa aja teh ka hati malaikat salah tah naon ieu malaikat kayak aya naon iku lama pan tahajud tilok duha tilok tapi pan iya di grup wali kan maneh keur ieu cinta wali namun cinta ka wali aju berkorban nah diasupkeun ka kelompok wali saya keur ieu emang berkorban sabarit 10.000 di tukang cek malaikat wali mah wali ngan di tukang ye jogeun geus taguk di hareup henteu ieu mah jangan loba merena di hareup sia mah di tukang mah tadi tuh ku malaikat diseret yang embung di tukang panjana tungtungna makanya hoan we ku kabehan malaikat kunaon teh diseret 10.000 yang dihareup waktu beres ya Pak ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah
ngadaroa marane kabeh ka pangeran maneta beruan dengan penuh DPDP wa kupiatan jeung lalaunan suarana ulah tarik-tarik disesuaikeun jeung pamaksudanana ulah panjang-panjang deui ngadoana make adab-adaban ngadoana maka ieu soal doa teh aya kelas-kelas doana para nabi doana para mursalin doana para siddiqin doana para aulia doana para ulama doana para awam kos urang kieu geus urang mah ngadoa teh hiji kudu ngalawudu heula dua kudu boga adab tilu kudu menghadap ka kiblat opat kudu pohara jasa urang mah ngerahkeunana tadarruj jeung hupiana ari para nabi para aulia Allah mah geus teu kudu dibejaan nu mantaknya diangkat jadi wali geus bisa tadarruj jeung hupiah ieu mah jang urang usahakeun ku ari urang nurutan para wali-wali Allah mantak wali Allah mah tilok daek ngadoa isin cek nya ngadoa jandek naon ngadoa atuh ja Allah ge geus apaleun memeh kaula didamel ge ku Gusti Allah geus apaleun moal ngadoa bertentangan jeung nu di surat Baqarah cek surat Baqarah ud'uni astajib lakum panitah mentek di dieu ge aya bahasane amr ud'u fil amr al amru idza utliqa yan sariful lil wujub ila madalla dalil berarti di dieu teu meureunan ngadoa teh wajib disyaratkeun disyaratan maka tadarru wa khufiyah tapi kapan ngadoa mah wajib dibahas panjang minimal sunnah lamun teu kasuk wajib sunnah mah aya sebab aya perintah kan disesuaikeun jeung pamenta urang nu mantak diteruikeun ku Gusti Allah innahu la yuhibbul mu'tadin wallahu alam bimuradisanya na Gusti Allah teh henteu mikademen mikaresep ka jelema anu ngadoana ngaleulewihi liwati batas dina ngadoana bitasaduki loba omong tanpa hadir hate ngadoa ngajek-jerek bae beuh pajar pendek koreng panjang tapi hate hadir hate moal dipake ka resep ku Allah jadi di dieu bahasana bahasa la yuhibbu aya mahabbah bagian mahabbah ka Gusti Allah ieu urusanana jeung ganjaran jeung siksa ketika Allah resepeun diganjar doa Allah resepeun dibere diganjar ketika Allah teresepeun disiksa ngadoa engko disiksa engko jadi mengalah iya sing ade mantak Allah tersepen kanu ngaliwat batas kumaha hiji loba teuing ngadoana nu teu butuh ge dibaca bae ku nyana bari teu hadir hate Allah tersepen nomor kedua panjang ya nomor kedua tarik teuing sorana panjang jeung gandeng kecuali lobaan pugungan sorangan pugungan 10-an pugungan 20-an woi ngadoana amprekan suara ka mana mendi Allah tersebut anak tersebut tadi pakai karesep ku Gusti Allah berarti lain diganjar disiksa nomor kahiji nomor kedua innahu la yuhibbul mu'tadin Gusti Allah teh teresepen deui ka jelema anu ngadoana leuwih teuing teu diukur ku dirina menta bae ka Gusti Allah maha kawasa jeung maha sagala-gala Gusti Allah tapi ukur pamentana aya jelema tukang jengkol mah ulah hayang kapal udara pugunya dagang jengkol lagi mending muntrekan mah pugungan boronjongan doang aju manehanana deui ieu naon kalanganana ngitungna ge eta hitunganana itu kan tukang jengkol hiji mah hiji dua mah tilu opat mah lo sambilanna eueuh las 2 las 3 las 4 las 20 heuy 17 jeung 18 ka mana ulah loba ngomong dagang jengkol ieu kan make siasat kos ieu teu kieu mah teu sugih cek nya teh tah eta hiji mah hiji dua mah bisani na teh keur nu pertama mah tuh nya baru atunya ati lu jang geus kitu ya hitung di imah meuli 180 20 aduh mata korupsi mah boro-boro pamarentah tukang jengkol ge amiseun korupsi mah ya Allah ya Rabbi tukang kenteng ge sarua bae hiji mah hiji dua mah las meuli urang 1000 ngan aya 900 bebeja urang we ieu kurang kurang mah 100 poho teu kapuateun ampura bae nya aduh sia mah
Geus lah sekian jauh kan ke Jatiwangi ceuknya. Dikorupsi 100. Geus tukang jengkol korupsi. Ngaleteran beas. Ini pertama mapan make adat eta. Make naon karena kitu teh? Kayu teh. Set lalawan rata. Hiji, dua. Yang geus kitu ieu, nu jelema malaung panuleuna. Set ieu main. Cinggin set, celong saya tik set. Sial teh tukang beas. Bisa tuh itu tukang beas. Masyaallah, tek dihampura gitu teh tukang beas. Bisa. Ya Allah, ya Rabb. Bisa ieu main. Gusti Allah. Nah, sing ade dagang jengkol mah sapira jengkol. Sabara duit jengkol teh eta. Modal jeung kauntunganana paling ge meureun 10, 20, 100 ribu lah. Gede-gedekeun 500 ribu. Ngadoanya na ka Allah, ya Allah, ya Rabbi Gusti. Abdi teh butuh kendaraan, Gusti mah maha kawasa, penta abdi ka Gusti, abdi mah hayang boga Garuda Airways. Cak Gusti teh kira-kira teh budak. Menta bae tuh hayang Garuda, paling dibere geura kapal gagarudaan sia ku aing. Ya bener nu dagang. Nah, kapal, kakapalan. Kade Garuda. Nah ngadoa ya ieu. Iya, ditiup ieu mah. Sing ada ulah kenceng teuing, betus. Kakapalan paling nya eta. Kudu disesuaikeun. Urang-urang lembur, kasep teh sabaraha, sugih kitu keneh ngadoa ya Allah ya Rabbi. Abdi mah yang boga pamajikan teh ongkos olah ramlan Gusti. Ya Allah atuh bener guys ya. Hayang atuh ulah kadu kos kitu. Geus ukuran tataga sia bae sih. Anu bareng kajawan kihna jeung sia keur leutik teh. Urang teh jadek cekolot teh digawinkeun jeung sia eta di Bambung. Emang kunaon? Kula nyaho ka bawarang negeri. Emang atuh kihna ge bareng pan jeung kula. Nya leutik kula leutik. Atuh lain deui ku ari mah babulu. Kagak doa teh kudu diakurkeun disesuaikeun jeung diri atuh tukang jengkol ulah hayang kapal udara urang lembur kasep henteu sugih henteu pangalaman sakila sakola gengan SD ke SMPG ajurna betaheun di kelas 1 teu kaluar kadua kana kedua kelas 2 kelas 3 henteu guruna hokeun kelas 1 bae nya mah bayaran mah terus. Aing ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah hayang boga pamajikan teh ongkos si Broksil bintang film Amerika nu pernah dibeli ku Adnan Kasogi budak teh mah lain lalagaan teh mah ngadoa itu bener ge aing kawasa atuh sia teh kira-kira ditakol sia ku aing cek Allah sesuaikeun atuh. Ya lamun hayang kendaraan kan tukang jengkol mah dari sebab mun ya Allah ya Rabbi abdi butuh kendaraan ieu sapeda nu ieu reman Gusti kudu make sendal jepit bae ieu eta ge lamun aya sepakboran mah teu bisa nu mentak sepakbor hareupna diocutan ge jang ngarem ya abdi hayang boga sepeda nu normal we Gusti kadananku hammer atau rally nu aya trik katu mah aya reman Gusti teh deres baca kalau guys tungguan sakedeung deui deres sama kos itu mas sepeda ka sepeda deres geus boga sepeda rada bagus aju dagangna maju ya Allah ya Rabbi jabatur ge baroga motor ngan abdi umbung ridit Gusti hayang meuli langsung bae kadanan kumio sekupi mah atuh abdi mah ieu bae naon ngaranna nah motor-motor lah asal aya lempang bae Gusti teh mah dek prima tah dek ieu teh naon garang-garang nu meubel teh tah kos kitu bila perlu lah motor ieu teh bae tah abdi mah RX nu baheula hayang gede-gede Gusti abdi mah nu baheula bae panjang tah eta nono karajokna bisa pake muatan boronjong berarti kan bebeneran tah menta kan ya sakaloha geus baik diberes ya moal kebal diberes sesuaikan cuma lain ya Allah ya Rabbi kadanan ku kapal udara atuh kijang-kijang Innova Gusti pugu imah ge doyong takur takos gitu ta ya Allah tersepen tangan doamu gede-gede innahu la yuhibbul mu'tadin leuwih kita budak ngadoa
ya Allah ya Rabbi abdi mah minta batur hirup nu sesuai jeung abdi bae Gusti ja abdi na teu kasep geus atuh pamajikan lamun teu geulis atuh korban anak Gusti abdi teu kasep atuh pamajikan teu geulis nasib anak kumaha meureun aduh ieu mah bebeja bae ka Gusti hayang nama orang Jakarta Gusti orang Bandung artis teh tapi kan teu sesuai abdi hideung hayang kanu putih meureun cek Gusti teu sesuai hideung deui oh masalah abdi anu hideung ge lah pokona ngan anak kos areng pasti tah urang lamun pun teu pentas sesuaikeun ya Allah ya Rabbi lah abdi mah orang kampung sesuaikan nu bisa diajak rumah tangga jeung abdi di kampung DB abdi mah maksud ge hayang ibadah ka Gusti teu luhur-luhur abdi mah eta mah ngaranna sesuai tapi lamun urang tukang jengkol hayang bapak urang tukang jengkol urangna sakola SMP ge teu tamat hayang kawin ka anak bupati atuh bisa mah bisa bae Gusti Allah ngatuh sia teu kira-kira bisa henteu sia tanda tangan Kugus nyupiran gitu bisa mun kejadian aing misalnya ya cek Gusti Allah mere anak bupati daekeun ka sia lalaki anak bupati awewe we ayo bogoh mah panti aing dibogohkeun haju cak bupati teh tah bawa mobil sia bisa henteu didorong ku abdi pan jore minantu bupati ngadorong mobil sesuaikeun ieu segala rupa kudu disesuaikeun menta ka Gusti Allah urang jelema anu teu masantren kemudian bodoh haju urang teh hayang ngudag ibadah cara wali Allah mah bisa kajian kumaha ge sebab diciptakeun ku Gusti Allah pi rasulun rasul pi nabieun nabi pi walieun wali moal aya hiji wali anu bodoh masa wali Allah bodoh ke batur nanya anak kanyana ongkoh wali ongkoh bodoh moal aya geus diciptakeun cara logam-logamna beda cara batu mah batu beda lain deui ieu mah batu teh sapir ieu mah batu teh kitu mutiara ieu mah batu teh kitu merah delima batu teh mah lain 1 miliar 2 miliar diciptakeun ku Gusti Allah seperti eta lah sagede pentol korek api waduh merah delima hargana 50 miliar 100 miliar bandingkan yang nu di mingguan sok buat kieu 2.000 hutang nah ada iya batu itu batu beda kadar tuh kajian kumaha teh bisa dipaksakeun gitu ieu mah batu rubi begitu dideuleuh ku urang bener aya seteran mahal hargana mungkin bae 100 miliar mungkin 100 juta rubina dah lah parah meuli urang di dieu beureum akur beureumna kos kitu barade teh mang eta bogana sabaraha bogana mah 10.000 aya ongkos 5.000 jadi ya guys 5.000 pug gede merahna akur merah delima beureumna mah akur gede 5.000 weh pohara jasa dikieu-kieu akurkeun jeung merah delima akur beureumna tapi dijualna beda guys usia mulai dijualnya kunaon pake bae teh mah lain jualeun emang atuh teh jangan ngatak bisa tuh kadarna beda Allah nyiptakeun batu beda nyiptakeun logam ieu mah emas kadarna 24 karat ieu mah kadarna 22 karat ieu mah 18 karat ieu mah sakarat beda-beda ieu perak dan lain sebagainya geus urang nyadar diri aing di mana posisi aing ye ibadah mah biasa ibadah ngan tahu diri posisi aing di mana sebab naon ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadi moal bisa kajian kumaha ge keluhuran Kangjeng Nabi urang jeung Kangjeng Nabi Musa beda jauh padahal sarua ulil azmi tapi lamun dibandingkeun ieu mah keur carita kadar kaistimewaanna beda kumaha hiji Kangjeng Nabi mah teu ngahayal-hayang ka pangijeng Gusti Allah tapi ku Gusti Allah kapan dipuateun kana buruk cak Gusti Allah aing rindu ka Nabi aing Jibril bawakeun buruk bersiana lah aing hayang kapangi padahal mah teu kudu kitu ieu mah keur carita kaistimewaan Kangjeng bawakeun buruk Kangjeng Nabi na teu nyaho-nyaho
langsung dibelek desian ilmu hikmah dan lain sebagainya dan diborok berangkat terus datang ke Yerusalem naik ka luhur langit kahiji kadua katilu panggil aja Allah keur carita ieu mah keur carita dipanggil Kangjeng Nabi mah ku Gusti Allah tapi Kangjeng Nabi Musa Gusti abdi hayang ningali Gusti di mana mal bisa Musa siapa makhluk aing ngokolik atuh kapal mokola palih hadis tapi tetap abdi hayang kapanggih jeung Gusti pan abdi teh pilihan Gusti mal bisa Musa moal kajen kuku mage ke Kangjeng Nabi Musa abdi Rasul abdi tetap hayang kapanggih jeung Gusti kumaha Gusti bae manggihkeunana oh ayo kos kitu mah puasa 80 poe geus puasa ka Gunung Sinai ka Tursina ka dieu sia berangkat Kangjeng Nabi Musa puasa heula riyadhah geus tiada berangkat ke Gunung Sinai watini waturi Sina nah Gunung Tursina langsung kadinya naik kapanggih jeung Gusti Allah carita kapanggih teu kuateun Kangjeng Nabi Musa pingsan bedana naon Kangjeng Nabi mah teu hayang diangkat ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Musa mah hayang teu diangkat ka langit cukup di gunung bae jauh melung di mana-mana toh emang kuat pas Kangjeng Nabi Musa bebeja Gusti iya hamba Gusti nu ngaran Muhammad mah kok teu hayang ge diangkat bae ai abdi nu hayang-hayang henteu loba omong Musa tong urusan aing tuh urang ge nu hayang-hayang jadi wali jadi dukun ka dituna bejana sia teh hayang jadi wali heuh geus gideug ilallah moh komo lamun dinu ngariung mah ilallah kadeuleut cauna gol deh panjang dikira sial tah mah kiai oh aman lamun cauna cau kepok mah atawa cau hansip cek santri wetan mah cau hansip cau apu mah cau hansip sia ngariung heuh menang cau naon hansip eta sok didoakeun ku santri teh ku baledeg gitu tah ka santri ngahinakeun biasa kali ngariung dibere cau hansip emang aing orokan panantin orok pantah mah di kieu tuh emang aing orok teh eta di wetan di dieu mah henteu di dieu mah teu beda maksudna gitu-gitu kene ieu urang hayang jadi wali ka ditu jadi dukun sebab naon kadarna beda geus kudu kumaha tuh ulah sok sosoranganan tuturkeun bae engke ge nyahoeun datang ka mana mun sosoranganan bakal cilaka sebab naon kadarna diciptakeun ku Allah sakitu geus tuturkeun ahli Allah jajana mah bangonna kok tilok tahajud masa jadi wali ku aing kadeuleu tilok salat duha kok jadi wali nu tahajud bae nu jadi salat duha teu jadi wali nyana mah bangonna jadahar bae ku aing kadeuleu dahar gembul pakaian bagus salat tahajud tilok urad wirid dengan nama batur ngawirid dengan nama kerek tapi maknya jadi wali teu percaya aing mah emang wali asli mah nu kos kitu mentang mun ente babarengan jeung nu kitu eta wali babaturan urang jeung babarengan jeung batur ka mana ieu ka wali sanga hadahar nah ieu masalah ieu wali ka jadi kumaha diketrok bae kitu ku aing wali ye lain gitu kapan wali mah cukup dikanyahokeun ku Gusti Allah ieu wa khufyah naik setik wali pangkat ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah ngadoa marane kabeh ka pangeran maneh dengan penuh tadarru jeung khufyah aya jang pangkat anu bodoh mah khufyah teh cukup bae ku ulah aya suara di jero hate tapi kapanjang para aulia Allah manu mantak teu bersuara teh lantaran besi aya ria ngajauhan tina ria maka manehna mah khufyah lain ngadoa bae ibadah ge khufyah-khufyahan setungtung aya jelema nya na tilok ngalaksanakeun salat sebab nyaon geus teh salat ge keur salat ieu nya mah kadeuleuh aku batur mah api lain bae kana salat padahal teh nama nyangkung ngengkeli ka Gusti Allah sebab aya nu bodoh mah keur salat ge teu inget ka Allah nya nama di luar salat ge kapan inget ka Allah nu mantak manehna nama khufyah terus bae nyamar-nyamarkeun batur tahajud nya nama henteu duha nya nama henteu batur wirid nya nama henteu mun bangsa kos kara itu mah dahar nginum ngopi ngarokok nya nama terus bae katipu kabehan ge nuturkeun wali mah mun cara katipu mah katipu sebab naon lalai dina ibadah
kunaon eta embung kanyahoannya na boga pangkat indallah cukup ku Gusti Allah bae Gusti maha uninga iyalah ditutupan pangkat kawaliannya na kunaon ku kagorengan sebab ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin Allah teresepen pisan ka jelema nu leuleui ujung-ujungna kapan lamun teu dipake ka resep jadi siksa anas tahajud anas sayang kalem ku murid siksa nu aya anas wiridan anas sayang kalem ku masyarakat siksa nu aya anas duha anas sayang kalem ku makhluk siksa nu aya daripada siksa nyumputkeun diri ka Gusti Allah geus saegeuna mah jeung Gusti hese dituturkeunna jelema luhur teh hese dituturkeunna urang ulah-ulah nuturkeun batur nuturkeun para wali sanga nuturkeun Habib Lutfi geus hese urang gue hese nya na ngobrol ngabak-blak bae ngarokok atuh terus bae ngopi teu eureun apa nu kos kitu na maka tuturkeun da ku urang katuturkeun lamun urang ngarokok bae kunaon sia ngarokok bae Habib Lutfi ngarokok wali keun sia ngopi bae Habib Lutfi turun-turun ngarokona teh ngopina terus bae itu sia ngobrol bae Habib Lutfi ngobrol ukur ku sia jang diri sia maraka sia ujianana itu geus lain ukuran sebab jada mah keur ngalalakon embung katalian ku situasi jeung sajabana keluar tina sagala patula patali patula patali hiji bae jeung Allah urang mapan katalian ku usaha katalian kapan ku jabatan katalian kapan ku jaringan organisasi katalian ku partai etalah nu mawa ngabaged naik ka Gusti Allah patula patali jeung organisasi kepentingan anak kepentingan organisasi jaringan etalah anu nahan urang naik ke Gusti Allah jaringan-jaringan partai etalah anu nahan naik ke Gusti Allah jaringan-jaringan makhluk upah HP teu nyaho mah ngagejret lain naik ke Gusti Allah etalah nu paling hese patali jeung jabatan patali jeung makhluk patali jeung dunia eta nu mawa ngebaged naik ka Gusti Allah waliullah membungeun kos kitu teh seserian cenah mah aya bae hek teu bae masalah aing mah keur jeung Allah tuturkeun Gusti moal bisa wa ta khufyah cenah mah cukup jeung Allah bae per detik per menit tadarru ka Gusti Allah khufyah di jero hate kok bisa kitu urusanana pan geus diurus rohna urang mah pancan diurus urang mah nu diurus ngisi ngisang dahar ngisi ngisang urang urusanna eta pan ya dahar ya kayak ngising di mananya orang urusan eta wali mah geus pikiran ngising bebelepat los wah ai kos kitu mah beuki bahaya tuh urang pikiranna CS di mana wali mah pikiran CS buat datang buat teu ka CS matak pantanganana nu hese ilmu kawalian maloba pantanganana di antara pantanganana cadu kudu menta ka batu Allah penta nomor kedua pantang kudu sare meme tunduh tantang bagus-bagus tempat sare pantang dahar memeh lapar pantang bagus-bagus dahar pantangan eta wes pantang make pakaian bagus pantang teh hayangna ketika bah aya emang kos kitu aya anak teu maksud ulah maksud naik mobil ulah maksud dahar ulah maksud pakaian ulah maksud hiji Allah tadi maksud ayo urang mah pan pungkla pengple di harapan kaca untuk kondangan teu bagus ayo mah ye tenden deui pake deui sret cak setan teu bagus bae teman itu betul itu tuh cak netan nafsu pake deui eta mah rada matching tah matching teh bae eta mah sana boro-boro rangda parawan ge naksir ka sia mulai geset cak Gusti Allah makhluk aing konon kieu disenserikeun ku Gusti Allah jauh jeung Gusti Allah wali malain kitu ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah tadarru per detik hatena ka Gusti Allah geus terkondisi otomatis cenah mah wa khufyah sasamaran ka Gusti Allah naon bae selalu disamarkeun cukup teu kudu kajahoan ku batur boro-boro batur pemajikan anak teu kudu nyaho cukup Gusti bae nu uninga sebab Gusti itu bakal ngaganjar ka abdi batur mangan sakadar neuleuh ngaganjar moal naon moal tapi abdi mah pan bakal diganjar ku Gusti disiksana ku Gusti cukup abdi ibadah ka Gusti bae belah dituna rek disiksa rek diganjar kumaha Gusti tapi abdi mah ka Gusti bae eta geus luhur jasa
Acena abdi bakal ka neraka kan atuh emang nu Gusti berani abdi ka neraka. Acena di ka surga kan emang nu Gusti. Acena di ka arab kan emang nu Gusti. Abdi mah teu neuleuh neraka teu neuleuh surga teu neuleuh arab neuleuh teh parentah Gusti. Abdi mah hendeuk ibadah teh atas parentah Gusti. Tapi abdi moal kadeuleuh ku sasa cukup ku Gusti bae. Manteknya namang ke mu wayah salat teh. Wayah salat. Urang salat teh. Salat kada kitu we kulawan teh. Des dan zuhur teh salat asar teh sedah besi di lembur ayeuna teh salat. Iya asana ieu wali ieu kajen kukuman. Iya kajen kukuman. Tinggal di rantai bae wali. Sorot mata tetap lain. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Berkelanjutan wala tufsidu. Wallahu alam bisawab.